Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil imana wal islam. Wa nusolli wa nusallimu ala khairil anam. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji sareng syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala. Ku rahmat sareng hidayahna urang tiasa kedah di ieu tempat dina kaayaan sehat wal afiat. Sholawat sareng salam mugi tetap ngacor ngagolotor kajunjungan urang sadayana nyaeta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nu dipika hormat Bapak sareng Ibu guru SMA Negeri Hiji Kedung Waringin. Oge teu hilap ka babaturan sadayana. Perkenalkeun nami abdi Hamdan Zulfan. Di dieu abdi rek nyampekeun biantara nu judulna ikhlas beribadah. Hadirin nu dimuliakeun ku Allah. Unggal jami tos ditangtungkeun ngaharepkeun kabagjaan dunia sareng akhirat. Kabagjaan eta teu tiasa dilakonan ku cara sakadae sareng sadaya cara nu ngalanggar syariat agama Islam. Tapi kedah dilakonan ku cara ibadah nu geus ditangtoskeun ku Allah Subhanahu wa taala dina Al-Qur'an sareng hadisna. Hirup di dunia lain cuma ngajalankeun takdir hungkul. Tetapi urang hirup di dunia supaya urang bisa nyembah ka Allah Subhanahu wa taala. Ibadah oge kudu dibarengan jeung kayakinan sareng kaikhlasan supaya ibadah urang katarima sadayana. Allah berfirman di surah Al-Bayyinah ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma liya'budullaha mukhlishina lahudin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakat wa zalika dinul qayyimah. Nu hartina padahal aranjeun henteu diparentahkeun kacuali nyembah ka Allah, ku nyucikeun kataatan ka anjeun dina ngalaksanakeun agama nu lempeng sareng ngadirikeun salat sareng mayar zakat sareng oge eta agama anu lempeng. Quran surat Al-Bayyinah ayat 5. Hadirin nu dipika hormat. Lamun urang abdi sareng anjeun sadayana hoyong asup kana surgana Allah Subhanahu wa taala, nu pasti urang sadayana kudu getol dina ibadah. Ibadah ka Allah teh loba macemna. Nu kudu dilaksanakeun nyaeta salat 5 waktu. Lamun salatna alus, ibadah nu lain ge pasti bakal alus. Sabalikna, lamun salatna goreng, malahan teu dilaksanakeun, nya goreng sakabeh ibadah urang. Karena salat nyaeta tihangna agama. Dina salat aya bacaan Al-Qur'an, sholawat, jeung zikir ka Allah Subhanahu wa taala. Hadirin nu dimuliakeun ku Allah. Mumpung urang sadayana masih diberi kesempatan hirup di dunia ieu, hayu urang pergunakeun kesempatan ieu sebaik-baikna. Karena lamun engke urang geus teu tiasa di dunia alias maut, nu bakal nolongan urang di alam kubur nyaeta
amal kehadian orang di dunia. Lamun kehidupan orang dilaksanakan sareng ibadah, orang bakal dikalilingan ku jalma-jalma nu hade sareng katenangan. Sebalikna, lamun kehidupan orang henteu dibarengan sareng ibadah, pasti hidup orang bakal susah, bakal hambar, pokok sayur tanpa garam. Entos sakitu wae biantara ti abdi nyuhunkeun maaf lamun aya kasalahan dina pangucapan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.